kana gara Sekarumawe. Waduh Gusti Prabu ya. Saya nama kaula we anu jengkar kaetu anu bade mios salira mah saya jadi we teu hayang ai. Hayang menang batur, menang sorangan. Hayang menang hese capek akang sorangan. Bejana ngeuna lamun menang hese capek. Teu penasaran. Beres Gusti. Hayang menang sorangan. Karaos kabeh menang sorangan teh teu besar pengeluaran. Eta. Aya kitu mah minta salam dipangsalamkeun ku batur geuning beak duit teh. Aya jadi henteu. Gitu. Udah jadi na eta teh goreng patut geuning. Jadi masalah ka aing gitu. Kitu. Tiba. Wayana sampean cicing di dieu kalayan kaula menta diaping ku sajumlah tamtama geusan kaula lumampah kana gara Sekarumawe. Sae. Wayana we tu Senopati piwarang ngiring ka itu geus teu kudu kaulah yang serangan menta we sakompi pikeun batur kaula jalan. Sae. Bade iraha jengkar salera ka itu ayeuna mangsa nu hade. Oh, salera ayeuna ceuk hitungan-hitungan kolot teh. Sae Ningang diwaris. Ningang di dunya ieu teh. Jam sakieu teh. Sae pisan. Sae bal. Kaula sejalu mampa nyeta nyiapkeun tamtama geusan batur salira lumampah. Jik ini bra lumampah. Rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun Pindra Hamid bra. Wayana Senopati baturan kaula sae mangga. Bermios Gusti mudah-mudahan sapamuduran sapanejatina kanan salira tiasa ngaboyong Dewi Setiragin. Iya pidoa ti sampean Kipati. Gusti ya. Mudah-mudahan we salamet di perjalanan da ieu mabongan kapalai salira. Upami seu kaula ditugaskeun ku salira da kaula ge karesa tugas teu kudu nyata kitu Nu penting doana ti sampean Senopati sae mang. Kaula ge sami we saja nyiapkeun tamtama. Ya. Bari sakalian we bade amengan ka eta ka Bapak Tatang Tariana. Aya naon? Ibu Ii Supriyatin. Aya naon? Tasyakur bini mah nikahkeun Neng Sinta Utami ka Kang Asep Kusnadi. Oh kitu sae. Kumaha maneh we Senopati sae mah. Permios ku ieu. Ragen mudah-mudahan orang bisa ngajodoh gelis. Sakali Raya lumundur wiwit nilayang rana kondur satengahing pangkonana Lendra ularek aing-aingan solang lea solang wa oae akali
kapalai Gusti Prabu tutup pikat teu bisa dipungpang. Wah, teu biasa kulan. Ari riweuh maneh bae lagi. Lah, da kitu atuh. Ulah kaula ge sanggup sanajan nepikan mahan pati paribasana. Sumohon. Luputan tahun takaran windu kideung jadi bodas bulan rujang jangan horai kaula mawa kabalik. Lamun teu can laksana mipoy maboyong Dewi Setyaragi. Oh, say. Tapi ieu mah kapal Sang Nalendra. Sumohon. Mudah-mudahan we angsa dama sapaneja. Hei pasukan. Wayahna menta kumpul aya pancen pisang Nalendra. Ngacur ke jiwa bagabak dos guji diterima. Aya pikir saeun nyaon ieu teh. Salukan heula batur-batur. Lan batur-batur salukan. Oke, Bos. Doh. Geroan. Walah. Hey everybody. Come on. Come here. Let's go. Kadir. Kesini, Kesini. kesindang, Kesindang iye. Ini manja. Kemari. Kemon. Kadir. Aduh, Kadir. Dia. Ih, Ronald teh. Hehehe. Manja teh. Kadir. Lampuk Jukung, Lauyunan, meningkatkan pembangunan. Solale. Oh, ai, Sakalite. Naon teh? Yo ngabalak kue kaing sia teh. Kerbager, hayangna. Das. Naon aya buk-bak sia teh. Ngomong. Ayam ketawa. Ayam ketawa. Si aing. Hayam kasih. Jaga deui. Aisyah bebegeutana jiga hayam gitu. Emang aing mah hayam belaku sia teh. Ayam. Heeh. Bapana Hansip. Hayam maneh teh hayam. Jenis hayam naon maneh? Hayam katawa. Ayam ketawa. Hayam katawa heeh. Bisa gitu manehnya bisa da katawa wae aing mah. Sok. Dengekeun. Jadi Bungut jika masuk gitu aja. Ayo teh. Bener halus sayang. Wah, ieu dah. Aledek sama kaing nama. Aya pikir saya naon Gusti? Ya dieu geula. Lain, dieu geula. Maksudna? Dieu geula. Ngeut. Ayo. Serius. Balut titit sama darat, kapiraran siang wangi. Solale. Jangan jijak kue si Haji ka aing. Cekuk. Galak-galak teuing saya. mata ini terminal. Hormat. Siap. Siap gerak. Aya pikir saeunaun Gusti. Pengaruh Dieu geula. Dieu geula. pengaruh topi Ayo dah bejakeun. Ai siap juga harus ngerok gitu sia. Ka mana tuh? Oh, Si Haji nepi ka geuleuh aing. keamanan saya. tegas Ai saur. Ke. Aya hal-hal nu kitu pikeun. Heuh.
Aya anu gepikeun. Siap. Wah, Nah, si blak bluk cek aing teh. Ampang leungeun. nyambang Di saraga bleguk si teh. Awas aing di kamanan mah. Siap. Diukur. Aing teh di si Porean geus jadi keamanan. Sing kasep si teh goreng patut kitu. Lain kayang aing ieu mah kayang alo, teh sia. Udah kayang aing gue kasep aing ge. Ye aing teh peringkat kahiji ye di desa Ciporean teh. Aing kitu kumaha? Peringkat kahiji di desa Ciporean sabab aing teh saminggu menang 2 bangsa. Oh, Kitu aing teh atuh. benang wae. Udah sieun garong teh si Haji. Niago. Sabulan teh wah, saminggu 2 sabulan 8. Itu wah, tuh aing teh. Ngan apes euy minggu ayeuna mah karek menang hiji aing teh. Heeh, can panggih deui. Da aing mah ditarget saminggu menang 2 minimal. Minimal. Heeh, ngan minggu ayeuna can meunang aing. Ya, kesuwung. Karek menang hiji. Heeh. Ada ge di imah bapak tatang teh. Heeh, keur mok cau. Ditewak teh ku aing. Muat ha? Gitu. Wah, tuh. Kumatak aing kudu neangan hiji deui. Lieur aing ieu, makaring minggu teh poe isuk. Kudu. Asal larikeun. Lamun maneh ngaku babaturan jeung aing, wayana saya jadi bangsat. Anjing cik teh aing kecicing jadi bangsat sia mah. Solider. Paeng loba di penjara nya eta tetangga-tetangga sia di asupkeun ka penjara. Oh aya nama tuh. Hah? Tulungan atuh. Tulungan aing. Sing karunya geus lieur aing neangan bumpeng neangan bangsat teh. Berbudak. Wayana preget 3 tahun setengah tuh dikerem. Pajarkeun teh pira 2 tahun setengah teh. Masalah biaya mah diurus. Eta mah. Atawa aing aya TV di mah. Yang aing lain bangsat kumaha ni. Kek ku aing tewak. Prage digebugan ke pae. Anjing nakar pae coba. Si hayang gitu moal. Dengete. Daun awi ditaweran lain-lain Bang Jadiri di Bageran. Udah aing teh pamidangan si Haji. Kanyarane gitu. Tapi kalempeng gitu teh. Lempang teh heuleuleung. Menang mah tangah atuh. Jangkung mah. Tak naon tangga. Begitu goreng patut teh sia. Diukur ka kujur sia mah. Pika geuleun. Uji deun. Geus aja. Botak tubuh. Alah amak. Aduh si Haji dicakar ulah aing. Lah Nah cangkeh. sia. Sami nyabu botak. Tunga teungeu ka AA si teh. Itu. Gila mah penek yang disebut AA si Haji. Aroma. Kada diikat. Beletak, beletuk, kawa teh. Babas gitu mana teh waeun. Oh. DE. Nah, kaing uwa-uwa si Haji. What? Heuleuh-heuleuh, mun maneh mah kasep teh kitu goreng patut teh. Ulah. Buat Gehel maneh mah. Gua. Ulah kitu si abong kajama leutik wa. Si mikir mana teh watere. Haji ka watere-watere kaing teh teh. Galah atuh sia mah kitu wae kaing teh. so apud. Dan gua besan. Kudu pugu cukang lantaran. Tunggal deungeun teh wa. Cungur maneh mah. Aya cukang lantaran mah si laing leumpang tungkul wae. Ai kitu kumaha ngadupak kana sira aing. Ngotak naon tangga. Oh, kitu-kitu wae ulah ambek wa. Ulah. Biasa wae tuh euy. Warudi. Bisi dibanding ku aing wa. Ulah. Cungur sia mah. Aji cungur-cungur sia teh. Meletak-meletak kana sira AA. Aduh. Bongan sia mah. Bagong. Ya aji ka aing teh teh. Kurang ajar wa euy ulah kitu euy.
Roman. abong kena ka aing teh jelema yatim piano ha. Hey, Piatu. Yatim piatu di mana oge. Yatim piatu mah teu boga indung bapa wa. Aya yatim piano mah teu boga grup elektron. Mikir sia teh wa. Make otak euy. Ajing sia teh. Meletak-meletuk kana siraha. Mikir maneh teh mul. Si Aji ongko uang, yang ongko mul. Kamu. Amul. Hari iya perlu ditewak deh. Tah tewak ulah gitu euy. Ayo mah teu boga dosa euy. Karunya kadang jelema leutik keneh. Beurik siapa yang tewak? Anjing sia teh meuning aing wae sia targetkeun deh. Ya, mikir wa. Sing inget mata bedak betok kana hulu teh doraka teh. Raka atuh. Nah kumaha kitu? Sing inget aing hulu teh sirah wa euy. Ah. Nya hulu mah sirah anjing lain lemon. Aing mikir heula wa. Naon? Hulu teh sirah. Sirah teh hulu. Tah, sirah teh hulu. Hulu dina awak jelema teh aya opat wa. Ya opat. Opat. Di antarana hiji hulu sirah, dua hulu susu, Susu. tilu hulu angen, opat. Nah, make Nah, sia make seuri era wa euy. Anu disebutkeun di forum. Lain disebutkeun sia bisi mana jadi RT. Putra